Mimiti kuring cicing di imah kosan anyar, naha betra rasaan teh asa beda. Jeung deui kuring sok loba ngimpi anu matak pika aneheun. Kuring nempatan imah kos anyar teh kakarek saminggu. Aya sababaraha hal anu ngajadikeun kuring nempatan kosan eta. Kahijina harga per bulanna murah. Kadua teu jauh teuing di tempat kuring sakola. Jadi ti eta kosan ka kampus teh bisa diudag ku leumpang. Kuring teu kudu numpak motor atawa kana angkot. Kuring menang kosan di eta imah teh tuduh ti salah saurang babaturan. Si Dede ngaranna teh. Asalna manehna nu nempatan eta kosan. Tapi si Dede teu lila nyicingan eta imah kosan. Kakarek sabulan oge si Dede mah geus pindah deui ti eta kosan. Ari ngomongna ka kuring mah si Dede teu lila nyicingan teh kusabab manehna moal deui ngekos. Jadi inditna ka kampus teh rek didugdag ti imah. Ari ngomongna si Dede masuk sanajan didugdag bulak-balik oge. Da imahna teu pati jauh. Paling ukuran lilana setengah jam bisa tepi ka kampus. Tapi eta oge aya rasa heran keur kuring. Sabab dina nyicingan kosanna teh can cumpon sabulan. Tapi si Dede siga anu nyumputkeun rusiah ka kuring. Siga aya nu dipindingan atawa dirahasiakeun. Pastina wae si Dede oge sigana pangna teu neruskeun nyicingan eta kosan teh. Alatan sok loba kajadian anu matak teu kaharti ku akal. Rek pindah deui kos, lebar geus dibayar. Malah geus dibayar lagi nepikeun ka satauneun. Basa harita poe Kemis kabeneran kuring panggih jeung si Dede di kampus. Kuring malika nanyakeun deui ngeunaan kosan anu dicicingan ku kuring ayeuna. Nya kuring penasaran, nah kunaon si Dede bet mbungkos di eta imah. Dek, naon? Saya mah jadi penasaran ka ente. Kunaon pangna teu daek neruskeun kos di imah anu geus aya dicicingan ayeuna? Henteu kunaon. Pan saya teh geus ngomong ka didinya. Saya teh moal kos deui, capek ah. Tapi siga anu dirusyakeun ti kuring ieu mah euy. Beda ieu mah. Sok atuh deh ngaku. Rusia naon ari maneh? Nyaan urang mah. Rahasiana naon sing sumpah. Bener eta teh? Bener. Cik, ayeuna saya rek nanya ka ente. Naha basa salila nyicingan eta imah? Ente sok mimpi anu aneh atau henteu? Itu saya mah biasa wae da. Nah ari maneh sok mimpi naon kitu? Nyaan ye. Nyaan. Dengikeun dek. Kuring mah sok mimpi nu aneh wae euy. Naonnya? Eta mah manehna meureun sok ngabayang-bayang anu sarieun. Kok mah maneh kan sok resep film horor lain. Dina obrolan jeung si Dede, manehna angger ditanya ku kuring sarupa kitu teh. Teu ngaku ngalaman hiji kajadian anu aneh di eta imah. Nya kuring oge teu loba tanya deui ka si Dede. Geus sidik kateranganana sarupa kitu mah. Tapi dari keur kuring mah tetep we jadi pikiran. Dina hiji peuting harita kuring geus sare. Sabab harita mah kuring ngerasa capek pisan.
Soalnya berang nangis praktik di lapangan. Ya harita balik di kampus teh langsung bebersih mandi. Pas rek nincak waktu maghrib, kuring kasarean. Masa kuring kersare, nah atuh sajroning sare kitu kuring bet ngimpi deui anu mineng kaimpikeun ku kuring. Kuring ngimpi aya saurang lalaki anu keur cingogo di juru kamar. Eta lalaki nu cingogo teh bari teu make baju, manehna teh bari ceurik. Sarta kandenge sasambat minta tulung ka kuring. Anu jadi heran keur kuring, basa eta lalaki ditanya ku kuring, manehna teu nembalan, tapi manehna ujug-ujug cengkat ninggalkeun kuring. Dina impian eta lalaki teh indit bari jeung kaluar kaluhur lawang para. Katinggali awakna ngalayang kaluhur, terus ngiles teh katinggali deui ku kuring. Ku aya impian kitu, kuring oge jadi nyaring tina sare. Kuring ngorejat sabab poho can salat maghrib. Tapi basa kuring ningali jam geus nunjukkeun kana jam 12 peuting. Hate mah rada hanjeluk. Kusabab poe eta kuring kaliwat salat maghrib. An ari keur ngalaksanakeun salat isya mah masih kene aya waktu. Sabab can ngaliwat wanci janari. Kuring hudang maksud rek adon kacai, rek bebersih. Yang geus kitu rek salat isya. Kuring keluar di kamar, indit ke kamar mandi. Teu lila kuring di kamar mandi teh, da kuringan ukur wudu hungkul. Basa kuring keluar di kamar mandi, kuring rek nutupkeun panto kamar mandi. Harita kuring ngadenge aya suara jelema di jero kamar mandi. Sorana jelas kadenge ku kuring. Sora anu nyambat-nyambat minta tulung. Persis sarua jeung sora anu kadenge dina impian kuring. Kuring can terus asup deui ka kamar. Tapi kuring ngajanteng heula di hareupeun lawang panto kamar mandi. Sok sanajan kuring mimiti ngarasakeun aya hawa sieun. Tapi naha hate teh bet panasaran. Nah saha atuh nu aya di kamar mandi teh? Apan sidik tadi basa kuring aya di jero kamar mandi oge teh sasaha? Kuring ngawanikeun maneh mukakeun deui kamar cai lalaunan. Basa panto kamar cai geus dibuka mah kuring ningali kasampudeureunana. Nah ada teh sasaha geuning. Tungtungna kuring nutupkeun deui panto kamar mandi. Harita mah cek pamikir didengean hungkul meureunnan. Tapi naha unggal panto kamar mandi rek ditutupkeun, kadenge aya anu ceurik di jero kamar mandi. Tapi ari ditinggali ka jero mah angger teh sasaha. Mimiti
cing puringkak. Ngabandungan kitu mah harita kuring oge geus teu noli deui kana sora anu kadenge ti jero kamar mandi. Kuring langsung indit muru asup ka jero kamar. Masa kuring rek asup ka jero kamar, aya kejadian aneh. Nah, panto kamar hese dibuka. Siga anu dikunci ti jero. Sok padahal basa kuring keluar ti kamar, kuring teu make ngunci panto sagala. Lamun kakunci ti jero, pasti kudu aya jelema meureun di jero kamar. Tapi da geus pugu eueuh sasaha. Salian ti kuring lila ngagujag-gujag panto anu hese dibuka. Pamikir ada biasa oge tara kitu. Sanggeus rada lumayan lila kuring ngagujag-gujag panto kamar. Kuring jadi ngagebeg sabab kadenge ti jero kamar aya suara kunci anu ngulutrak. Siga aya anu mukakeun. Nu jadi aneh keur kuring, panto kamar oge bet bisa dibuka ayeuna mah. Bari jeung hati kegebegan, kuring nyurungkeun panto lalaunan. Maksud kuring kitu bisi aya jalma salian ti kuring. Bisi wae aya babaturan anu ngadon asup ka kamar kuring. Bari teu kanyahoan asupna. Nu jadi nambahan rasa kaaneh. Nah, saha atuh tadi anu ngadon ngunci panto kamar. Sarta tuluy muka da pugu jelas kadenge sora muka kuncina atra kadenge ku kuring. Kuring asup ka jero kamar dibarengan ku rasa keung anu mimiti timbul. Malahan nepi ka pohona harita kuring kacai teh ngadon wudu rek salat. Tapi nah bet jadi poho. Kuring kalahkah langsung ngagoler di tempat tidur bari panon nyawang kana langit kamar. Kuring jadi ngagoler bari ngalamun mikiran kana kaayaan harita. Keur anteng ngalamun mikiran eta kejadian. Ulungan kuring tiris, kuring kapoekan, kuring kelapa jalan balik. Sampurnakeun kuring, sampurnakeun kuring. Ujug-ujug kadenge aya suara anu nyarita. Kadengena eta suara teh meninggal lengis. Siga hayang dipikarunya ku kuring. Eta sora sarupa kitu kadenge ti juru kamar. Kuring langsung ngoreja tina ngagoler bari panon langsung ningali kepala mah datangna eta sora anu minta tulung ka kuring. Barang mereka tingali ku kuring. Kuring kapoekan. Hah? Aya saurang lalaki anu dibubuligir bari cingogo di juru kamar. Awak kuring jadi ngadeg-deg. Sabab ieu mah lain dina impian. Tapi dina kieuna kuring ningali eta lalaki teh. Bari jeung sieun oge kuring nanya ka eta lalaki anu keur cingogo. Bari awakna katinggali ngadeg-deg. Kejadian saterusna persis dina impian tadi. Eta lalaki cengkak terus nangtung. Bari jeung katinggali beungeutna sepa siga anu taya getihan. Panona anu semu dekok. Dina kokolopak panona ngelemeng hideung. Manehna ngadeuketan lalangit kamar anu molongo. Bari jeung teu malirek kana pananya ti kuring.
Kuring harita setengah percaya jeung henteu. Sababaraha kali kuring gigisi kana panon. Kajadian sarupa kitu teh nyaan ketinggali ku kuring lain kekayaan sare. Kajadian anu ketinggali lain tetempoan kuring hungkul. Tapi ketinggali dina kieuna. Bogo oge awak kuring jadi beuki ngadengdeng. Sabab jelas eta nu katingali teh saurang lalaki nu aya di kamar kuring. Lain lalaki biasa tapi jurig. Malahan kejadian anu katingali ku kuring. Eta lalaki teh ujug-ujug naik kana kursi. Manehna nangtung dina kursi. Kejadian saterusna sanggeus eta lalaki katingali nangtung dina luhur kursi. Aya kejadian anu leuwih aneh. Eta lalaki teh awakna ujug-ujug geus ngagantung di palebah lawang lalangit kamar. Eta lalaki teh ngagantung maneh di jero kamar kuring. Katingali matak pikasieunna teh sajabat ti letahna ngelel. Hanona oge molotot. Ningali kitu mah kuring geus teu tahan deui kana eta kaayaan. Kuring langsung keluar ti kamar. Malah langsung keluar ti jero imah bari teu nyadar. Kuring ngagorowok minta tulung. Basa kuring keluar ti imah. Kaparengan di luar aya ronda anu keur ngontrol. Pareng ngaliwat ka hareupeun imah kosan kuring. Kuring hariwus-wus minta tulung ka ronda. Bari jeung kuring nyaritakeun ditinggalian di kamar kuring. Di bejaan kitu ku kuring teh anu keur ngaronda oge nyaritakeun ka kuring. Cing eta kuring teu wani balik deui ka imah. Kuring ngadon milu cicing di pos ronda. Kusabab kuring ngarasa tunduh. Tapi rasa sieun tetep aya. Nya kuring ngadon sare di masjid. Sabab sieun lamun kuring rek balik deui ka imah. Singket carita, kuring teu nuluykeun cicing di eta imah kosan. Akhirnya kuring pindah di kosan eta. Sanggeus kuring menang keterangan tinu ngaronda yen di eta imah teh baretona aya anu ngagantung maneh. Ngagantung manehna teh pas pisan di kamar anu dicicingan ku kuring. Manehna ngagantung di palebah lawang lalangit kamar.